Mang. Keur naon? Naon deui wae lah aing keur istirahat yang ngeganggu wae lah. Ye urang deh bieu teh tos dihareup Mang, ye nyarita ye lah. Naon? Tas di dokter ngadon dicarekan we bebeakan nah aing. Tas di dokter saha nu gering, saha nu Di dokter bedah. wah woi. Dokter bedah tadi anu dihareup, kalau dicarekan. Terus anu gering saha? Wah nu geuring si Mang teh ager alhamdulillah. Nah, gawe jor-jor ka dokter atuh mah. Dokter bedah di. Aya Mang ieu teh mentak ka dokter bedah teh aya gawean urang teh Mang. Gawean naon? Ayeuna teh usum hujan geus rada raotnya. Heeh. Urang teh di dieu teh boga balong Mang, boga balong. Padahal laukna loba tah. Oke. Bisi kasaatan. Urang teh tadi teh ngingki ke dokter bedah. Hah? Mau apa kesini cenah? Saya punya balong dok, tolong dibedahin. Kalau dicarekan wing. Atunya sia mah. Kan dokter bedah bisa meureun ngabedahkeun balong Mang. Maksudna eta mah jeung ngabedahkeun balong gitu emang eta mesin sedot dokter bedah teh. Teu bisa meureun Mang da nyaah eta laukna loba. Lain jang aya nu ngalahirkeun tadi bedah gitu tah. Lain jang ngabedahkeun balong. Sugan bisa urang. Aduh aing sia. Dicarekan. Atunya heueuh. Kalau kamu cenah emang saya dokter. Ya atuh maneh aduh aing mah hirup. Dokter bedah teh lain jang ngabedahkeun balong jang ngabedahkeun solokan. Bedahkan dina pelangan mah dokter bedah. Asisten teh kabeneran yo aing ngabedahkeun balong Mang meh tereh tadi nama. Arek di lieur sia mah. Ni teh eta dokter daugna loba geuning. Caina geus sakieu. Uyuhan tuh di timbul lagi soalnya. Erek Mang, wah buru-buru kabur. Maneh mah. Aduh, jadi liur karep dokter bedah. Asukan teh bisa cinte ngebedahkeun Kata tangga maneh teh ngabedahkeun mah bieu aya nu bisa lain ka dokter bedah mah balik aja ngabedah. Oke. Heeh. Bukureuneuh. Heeh. Wah, pak. Heeh. Yang anu kista. Di bedah. Cokot. Eta dokter bedah teh jangan kitu lain ngabedahkeun balong. Ya tetangga wah tukang bedah Mang. Pukul. Lain neangan tukang bedah maksudna teh neangan terkenal gawe gitu di balong aing tuh bedahkeun balong aing. Bisa tetangga teh kita nitah di ka urang. Duh nitah we ka dokter bedah cenah. Aduh aing kadang-kadang ge lieur di sarwana yo. Heueuh ditah bedahkeun balong mah. Aing mah lieur. Aing kalah puyang tungtungna keur istirahat lah. Terus kumaha ngabedahkeun balongna encan Mang? Udah terjadi ke dokter bedah. Nitah kata tangan nu biasa kuli kasar kuli eta ge daekeun Ngabedahkeun. Ka dokter mah lain urusan anak eta mah udah dicarekan geus ya mah. Nya. Salah. Wah, semua ngaganggu wae. Pak, ngobrolna pika. Lieureun we datang-datang aing unggah aing keur istirahat ngaganggu we ngomong ka aing Sugan bisaeun Mang dokter teh. Wah bisaeun si kalah blut buluan ge. Sia teh dicarekan. Heeh. Nya. Kalah blut buluan ge moal. Wah, mun aya belut buluan mah dicukuran ku urang mah. Lain belut, lain. Dokter bedah. Heeh. Si kalah belut buluan ge moal. Teu bisaeun bungeun kalau dicarekan. Heeh. Semua kalah kana belut deui. Belut buluan cek Mang, mun aya belut buluan kuing dicukuran Mang. Maksud aing mah eta mah pribahasa. Eueuh nu ngaran belut buluan mah di mana-mana ge. Can aya. Can aya. Cuang nyeun Mang. Urang ek meuli wigna. Can tempelan buuk di wigan sih. Lah. Lamun aing mah nya aya belut buluan. Anu Mang boga belut. Boga aing Loba-loba. aya hiji. Belut buluan nu aing diurak bisa. Tuh bisa tapi eta mah nempel paguh. Eta mah geus lah mun ngaganggu aing geus ka ditu ini aing diri yo. Aing kalau kana belut buluan deui aing mah. Udah emang ada belut buluan. Mun aya belut buluan kurang dicukuran Mang karunya bisi gondrong. Puyeng aing mah. Kumaha tuh ye ngabedahkeun balong. Nitah geus nitah. Awas ulah ka dokter bedah. Ulah ditimbul di wae. Ulah ka dokter bedah nu eta. Ulah geus kan neangan deui. Nih ulah keluar ka dokter. Geus neangan ka tangga udah ikeun. Neangan tetangga.
Dia teh lain bagian anak dokter bedah mah eta mah jaga bedah. Burut Nah, bisa dibedah ku dokter. ngebelah belut tumbuluan bisa. Ting lah aing beuki ngacaprak sia lah aing puyeng ieu. Yang satu neangan tetangga we nya mang. Ke ujung lah. Aing kumaha nya dokter bedah teh mungan ngebedah balong. Puyeng aing boga babaturan soak aing duh.